Diriwayatkan ti Siti Asma putri daripada Siddiq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Anjeunna nyarioskeun yen anjeunna kitu ngaluarkeun jubah Kangjeng Rasul ta ieu jubah Kangjeng teh masyaallah kabita amat. Geus eueuh Kangjeng Rasul mah ega Habib Rozak. Ieu bae ieu jubah Habib Rozak. Ulah deket teuing we. Magpupat saja borenganan eta jumbah Kangjeng Rasul teh di pinggiran ku sutra belah hareup ngajaib mah ieu na. Ieu na make sutra. Insyaallah. Waalaikumsalam jeung ieu dua leungeunna tadi dieuna make sutra. Paingan Haji Pudoli make kuari. Iya di dia mak. Wal parjain jeung belah pinggirna terus ka dieu teh make di ka dieu terus. Di pinggiranku unggal-unggal ieuna make sutra di sutra. Nah ieuna mah katun. Ieuna mah biasa ieuna di sutra di badan ieuna. Jeung ka dieu ka handap. Masyaallah. Kitulah rawahu Abu Daud. Asalna hadis mah ieu teh dina di Muslim. Muslim nambahan kieu cenah ieu nya saleresna mah eta jubah teh aya di garwana nu nami Siti Aisyah radhiyallahu anha. Salami Siti Aisyah jumeneng mah dicepengna ku Siti Aisyah bae dugikeun ka hatta kubidot dugi ka pupus. Saparontos pupus di Siti Aisyah jubah dicepeng ku sim kuring cek Siti Asma teh. Wakana nabiu Kangjeng Nabi teh eta teh albasu sok nganggo kana jumbah eta panah nu nagsiluha ku kami sok diseuseuh we paranti nu geuring mun aya nu geuring jadi kacaikeun diinungkeun dipandikeun yustasfa biha nyuhunkeun kawarasan we maksudna bil barokah ku jubah teh. Dina tafsiranana komentar di ditu di Bukhari Muslimna atuh terus bae asal diinuman ku cai jubah eta calager berbagai penyakit kitu keneh du dipandian hungkul diusap coba ku ari make jubah Habib Rozak asana memeh dipandian lain hiber puyeng teh heula. Ya Allah ya Karim. Lain sembarangan orang pakaian ahli ibadah. Komo atuh ieu mah Kangjeng. Pan waktu saya Abdul Qadir maot teh pan diguntingan bajuna. Diguntingan nu teu kabagian teh harayang. Harayang jubah Syekh Abdul Qadir dibelah dua mimitina teh saparo aing saparo dina zawahir. Kemudian atuh nu ieu hayang deui belah dua, nu ieu hayang deui belah dua terus datang ka sainting-sainting. Urang mah ieu dibagikeun ieu hayang embung. Masyaallah datang ka nu rajit-rajitna nu sabda komo nu Kangjeng mah tuh lain caritakeun teh nu Kangjeng. Ieu mah keur carita nu belah dieuna bae. Ya Allah ya Rabbi tabarruk. Kata aya dongeng saeutik waktu Mama Satibi pupus. Gentur Allah yarham aya santrina kabagian eta santrina teh urang Cianjur paling nakal jasa. Bisa ngaji mangan santri teu boga gitu bae nakal teh artina teu akur jeung wejangan-wejangan mama. Ai maot nyana kabagian kolorna kabagian nyana ta kudeugel meureun mantap kitu ge deugel. Kabagian dipake kamodelanana asal make calana eta da jam hiji hudang bae. Asal jam hiji hudang, lamun teu make eta henteu. Asal jam hiji hudang terus bae teh salat, kabelah dieuna terus ngeunaheun ibadah teh. Eta teh kolorna doang kolor eta pokona mah asal geus teu diseuseuh inum bae geus urang. Ujian. Kolor ya Allah. Tak lain sambarangan ahli ibadah. Pohara jasa. Itu kaos Ki Hairun teh ya, ka dieu ka Abah Ki Hairun terus ka Ki Ahmad kaos longgus. Nu mantap kula nyaho sok dipapake barolong ka dieu.
Kula sok nanya, bae eta kaos barolong gitu atuh padahal mah loba nu sejen sia mah teu nyaho cenah. Barolong sok dipake bae. Mending mun di imah bae deuk ka mamana ge make kaos eta, barolong biasa. Itu awalna mah teu ngomong-ngomong ka belah dieuna mah ngomong ieu teh ti Ki Hairun cenah terus ka kiamat ku abah ieu kaos ieu. Masya Allah. Jadi makekeun tabaruk. Urang mah hayang ge urut artis. Mun aya Oma Irama tah kakarak eta mah. Kali dibagikeun dilelang tah kos kitu mah. Lain pinar. Jadi urang jadi pinter ngawih engkeuna ka ditu. Insyaallah beda-beda kebanggaannya. Urang malamun guru urang ahli ibadah maos sir be hayang tabaruk. Batur beuh harayang. Tapi lamun artis maot urang mah teh hayang diberi embung aing beusi tepa. Batur buat perbut, Masya Allah. Eta Elvis waktu maut, petna doang sabaraha hargana. Petna doang, pet Elvis. Miliaran. John Lennon mah kamari ieu dah, sapatuna doang, sapatuna. Mahal lagi. Bah, non gitu ngaranna miliaran sapatuna. Masya Allah, luar biasa. Eta batur mah karar itu. Ke zaman lady day, eta jilbabna mahal. Jadi dipakai ku lady batu gelis, dipakai ku si inem mah tuh. Dari apa si bayem tungtungan. Eta mah lain urusan bagus jeung gorengna, nilainya sulit dicaritakeun lantaran aya penilaian tersendiri terhadap benda-benda atau pakaian ai urang mah sakadar tabaruk doang. Sakadar tabaruk doang malah kabelah dina sok disimpen we aya jubah baheula tuh di Syekh Mubarak. Ya Mubarak di Cisoka eta jubahna teh apa namun make jubah eta teh hiji giat bae nomor kadua mun ditembak teu teurak. Jubah Syekh Mubarak. Kabelah dieuna terus diperbutkeun akhirna disimpen. Sanggeus disimpen kabelah dina leungit bae. Sanggeus leungit teh sok aya sorangan tadi tihang jubah teh anu kaberenehan mah sok aya di tihang tah. Eta jubah Syekh Mubarak teh. Hiji mangsa aya nu kaberenehan dicokot ku nyana. Oranganan teh nu nipu jubah dirinya teh mah. Datang ke kuari jubah Syekh Nawawi aya kene, jubah Syekh Nawawi kuari aya kene, jubah Syekh Nawawi. Berarti 200 tahunan. Tadi dia tadi Lampung Gunung. Lamun urang kadinya ka anak incuna. Minta nginjem teu naon, cincin aya kene cincin. Cincin anu keur ieu sok dipake ku minantuna, waktu minantuna nulisna dicarekan. Tulis gitu bagai jenis si Angel Jasa, Syekh Nawawi ka minantuna teh ngaranna Najihun. Ngel sih menulis gitu bagai itu mah sekali deui ditanya encan sekali teh pakai cincin teh. Pakai cincin nulis sorangan. Pakai cincin eta teh jadi bari peureum ge leumpang beta. Si leungeun teh Masyaallah. Coba urang ge meuli cincin tadi mingguan. Dipakai teh peureum bae. Ya Allah. Eta aya naon atuh geus kitu bae teh dinanaonkeun ku si Nawawi ge. Marilu bae eta mah hadam-hadam teh. Kamari diinjem tahun kamari anu nginjem kiai urang Serang sudah dek tabaruk aya wiridan penting teh ngan hikmat kiaina. Di Serang bebeja ka kula. Pakailah ku nyana isukna dianterkeun deui. Teu kuat cek. Tekuat kuat teu bebeja nyana pokona ulah sembarangan cenah mah jubah kula ge hampir bae hampir teu kuat teu kuat tah eta Syekh Nawawi jubahna ku aya leutik Syekh Nawawi jubahna berarti awakna leutik kagak jangkung gitu sebab ningali dina jubahna tah kitu nya masyaallah da ieu Kangjeng Nabi teh kos kitu panah nu nagziluha cenah ku kabeh masuk di sewe teh jubah teh lil marda yustasfa biha supaya tabaruk supaya cagih tuh gitu wazad al-Bukhari fil adabil mufrid maka yalbasuha Kangjeng Nabi teh ieu teh sok nganggo kana eta jubah lil wafdi pikeun nampi utusan aya utusan ti Yaman aya utusan ti Mesir aya utusan-utusan tamu-tamu Kangjeng selalu make jubah eta berarti Kangjeng Nabi teh peduli
artina Kangjeng Nabi teh ya kita tanggap mun kayak tamu atuh henteu saayana biasa Kangjeng. Wal jumati jumaah make jubah Kangjeng Nabi. Ieu mah jumaah jeung ka kebon eta keneh bae. Di warung eta bajuna jumaah eta ulah jumaah mah biasa sigrek. Elehkeun kiai habek kecubah udang-udang. Masyaallah, dari Kangjeng Nabi. Wahara luar biasa jadi Kangjeng Nabi selalu nganggo jubah. Nu jubahna dipayuna di dieu jaebna, kerahna ka dieu, eta teh dilapi di sisian ku dibaj. Kemudian itu pananganana di dieu nganggo sutra, terus ka handap lagi sisina nganggo sutra. Eta ku Kangjeng hadir teu naon sakitu bantah. Dina tafsiran hadis lain, hadis ieu di tafsiran ukuranana 4 jari. 4 jari. Ya, 4 jari teh eta teu meunang leuwih ti 4 jari, bagus nama 2 jari. Si sutrana teh jadi ukuranna ulah leuwih ti 4 jari, gedena nu bagus nama setengah ti 4 jari, jadi 2 jari. Geus 2 jari doang segede kieu. Jadi dilapis kiri kanan. Eta teh jangan hormat tamu sebab tamu teh utusan Allah, geus urang ngahormat lain hayang ka alam, tapi ngahormat ka anu ngutusna Allah Subhanahu wa taala. Urang salat Jumat dipiwarang ku Allah bunga luar biasa lantaran wayana salat Jumat per mingguna dosa-dosa urang caroplok. Ngahormat orang make jubah orang sedemikian rupa. Ya Allah. Besok anu ngomong sia sok-sokan segala. Ulah orang ada yang ngomong gitu terus. Pokoknya pakai jubah terus. Gitu bae. Jadi engkada kula masuk ingat ka dongeng Gus Dur teh aya jelema ceramah make pakaianna biasa bae, aya supirna make jas. Kan balik teh atuh panitia ngeupeulanan anu jang kiai ka supir, nu jang supir ka kiai. Salah kostum eta teh. Ke kiai teh kabeneran ieu keur di pangajian enggak bahas ikhlas. Pas enggak bahas ikhlas, datang ka ieu mah teh dibuka. Ieu gara-gara enggak bahas ikhlas. Jadi kieu. Jadi nyana teh teu kuat isuk nanya ka supirna. "Pir, sini." "Ada apa?" "Sini." Loh. Emang yang nyawa itu dia diberes baru dekeur penting. Oh, itu mah urusan panitia cak supir teh. Geus nyahoeun nya ge salah ieu. Mun di dituna bae ti kudrat lain kudrat kitu. Aing mah nanyakeun. Sia sabaraha diberena. Moal dicokot ku aing ge. Itu cokot teh lumayan cenah mah 1 juta aja ieu mah. Ieu mah hak supir. Eta izin mah sia. Tungtung mah ojol pan kiai. Ojol. Tah ieu jeung siang beureun hijang aing. Cok supir teh bisa gitu. Tanyakeun ka panitia ka ditu. Tanyakeun ku supir teh bener salah. Di mana ya letak kesalahanana? Orang supirna make jas, make sorban, ai kiaina make gitu. Baju biasa tuh make sorban. Salah kostum. Ulah sing ade. Kesalahan. Masyaallah, ya Kangjeng Nabi sigreg make jubah. Masyaallah luar biasa. Kabelah dieuna pakai istisqa. Ya Allah, hayang amat mun ayeuna ayanya mana ting meureun luar biasa ngan Gus ka mana ngan aya sendal we kan aya tarumpahna. Diaman. Tarumpah Kangjeng ayeuna aya kan. Tarumpah Kangjeng Nabi teh aya kan ayeuna di naon kitu diamankeun diaman mantap diaman kumaon eta suarana poharamat jeung dipake ka sieun. Orang aya tarumpah Kangjeng aya nu ngamankeun. Jadi Habib tiba heula teh datang ke dirahasiakeun tapi dirahasiakeun ngan aya. Masya Allah, bejana cenah eta nu kamari dicaritakeun Habib Umar teh pernah minum cai tarumpah. Ku bapana dibuka dikagelaskeun caian diinum. Ku ari dikorikul adat. Bisa hiber. Atuh coba eta nya mun ka urang diinum-inumkeun we kitu salah ga. Ai hese-hese mah tarumpah Habib Rojak bae. Aduh, Masya Allah, karim. Hatta al-mana al-ijmali, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.
kutubu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ucap siapa kutub Tane Ibnu Mas'ud muga nilar bener sapa Allah anhu saking Ibnu Mas'ud ing lafaz haqiqatus syarab ay khamrul mahabbah mazjul awsaf bil awsaf utawi hakikate ma'rifat kang kaya umbean ay khamrul mahabbah tegese demen ing Allah kang wis dadi ma'rifat kang kaya sajeng ing dalem pada ngababokeunane iku mazjul awsaf bil awsaf sarude pirang-pirang sifat kalawan pirang-pirang sifat wal af'ali bil af'alan pirang-pirang pagawean kalawan pirang-pirang pagawean wal asma'i bil asmalan pirang-pirang aran kalawan pirang-pirang aran wal anwari bil anwar lan pirang-pirang cahaya kalawan pirang-pirang cahaya ila akhiri kalami nutugaken sira ceka maring akhir kalam Ibnu Mas'ud wal maqsud bil anwar zatul lan utai kang den maksud kalawan anwar iku zat bizat kalawan zat wa ma'nahu al gaibatu wal wa ma'nahu lan utai maknane mazkur iku al gaibatu sirna fillah amma siwa ing dalam Allah saking barang kang tetep salian Allah. Urang menyaritakeun urusan komponen radio kudu ka mekanik kudu ka Haji Maman nyahoun nyana nyaritakeun urusan motor komponen-komponenna kudu ka bengkel nyaritakeun mobil kudu ka ahli ka baud-baud leutik bakal nyahoun nyaritakeun urusan ilmu nahu Imam Sibawi nyaritakeun urusan ilmu fikih ya belah dieuna atuh eta Imam Zainuddin Malebari kabelah dieuna diteruskeun ku urang kabeh eta bakal capetang mun urang nyaritakeun ilmu tasawuf ya deui Imam Kusyairi Imam Ghazali tokoh-tokohna eta teh ya nu kebogaan silsilah kitu pasti lantarannya nama carita teh lain sakadar carita kurasa mentak beda-beda engke perasaan para wali dina geus usul ka Allah teh aya nuku di makom tobat aya di makom qanaah aya di makom zuhud aya di makom ridho macam-macam engke penemuan-penemuan keur suluk usul ka Allahna tergantung kumaha wali-wali eta nu ngarasakeun. Itulah penemuan-penemuan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu engke mun jadi wali berarti nyana jadi badal teh gaganti. Allah nyieun utusan ka Kangjeng untuk menyampaikan risalahna melalui seorang rasul akhir zaman ialah Kangjeng Nabi Muhammad. Tidinya nyieun deui make utusan Kangjeng para wali-wali Allah di zaman sahabat zahiran wa batinan engke tidinya ngamuridkeun deui terus nu titah nyampaikeun teh adalah tetep bae jelema-jelema pilihan Allah anu nyana nyahoeun kana rasa ibadah kana ngeunahna ibadah kadeuleu Gusti Allah teh. Ta etalah jelema anu bisa nyampurnakeun syariat, nyampaikeun syariat nu bakal dituturkeun teh nu karek itu bae. Adapun nu lain-lain mah eta mah mun cara dina wayang mah ngan saukur tukang rebab. Tukang nu aya nong nang teh anu kadang-kadang. Nah. Lain anu sok ditabuhan tong teng. Gampang nyawan bae ya sok mah. Di lain-lain sebagainya tak tetep bae nu ngamainkeun mah dalangna aslina. Tah kitulah variasi dina agama geus sarua bae.
tetep bae engke aya anu naon gitu ngaranna pemeran utama aya anu pendukung-pendukungna. Nah, ieu seorang kutubul aulia Ibnu Masyid radhiyallahu anhu nyaritakeun hakikatus syarab bahasana ge makrifat eta lir teu beda jeung inuman arak. Dina pada sok ngababokeun. Makrifat eta mabok, kitu keneh inuman mabok. Dina pada ngamabokeunana akur ekstasi ngaranna. Bahasa ekstasi teh eta teh bahasa ilmu makrifat. Iktasa leng sirna. Mun urang nyaritakeun dina ilmu tarekat dina ilmu tasa aya bahasa iktasa. Iktasa teh bahasa mahanana sirna. Sirna teh hartina leng tina urusan dunia inget ka urusan Allah datang ka sakron mabok eta iktasa. Nah, ku orang Amerika mah dibacana lain iktasa jadi iktasi. Dibaca ku orang Indonesia ekstasi. Gitu. Jadi ekstasi teh kok gitu. Tete teh leng-lengan. Habib ge sering ekstasi. Kan jangan nama mabok surutu. Masya Allah. Da ieu bahasana ge hakikatus syarab aya khamrul mahabbah. Mahabbah yakni ma'rifat lir teu beda jeung khamr dina pada mabok. Ma'rifat teh mabok. Lantaran geus teu kadeuleunan naon nu kadeuleu teh Allah ma'rifat jasa tak ka Allah teh geus nyahueun jasa. Ka kicep-kicep ieu teh nang ti Allah. Lain ku omong rasa, urang ketika kicep boga rasa ieu teh nang Allah. Urang boga ngadenge, lain ngomong tah ieu dedengan teh ti Allah, lain ngomong boga rasa dedengan teh ti Allah. Eta teh baba mabok, bakal mabok. Okos urang, teng we kapanggih jeung ka bogoh urang, sanggeus ka bogoh urang, ngomong nya teh adenya balik teh ka urang teh hati-hati ya. Ya, hati-hati, saya doaku menyertaimu. Eta teh datang ka imana ge. Hati-hati ya, doaku menyertaimu. Itu ada KWC gak ada kasih hati-hati ya, doaku menyertaimu. Eta caka rasa. Ndek dahar doaku menyertaimu kadek ngising-ngising. Doaku menyertaimu keur salat Allah teu kadeuleu, nu kadeuleu doaku menyertaimu. Tah eta teh rasa nikmat amat eta bahasa teh. Ekstasi teh jelema kos kitu teh. Leng sirna. Kedahar ge ngahaneng, asa kumaha bode ewe ngahaneng. Ekstasi. Teh eta teh meng tah. Eta nikmat ngadenge kitu teh ku nikmat eta bahasa. Hati-hati. Doaku menyertaimu. Masya Allah. Bari melambaikan tangan teh. Ya Allah. Ya Rabbi. Kata leng. Tah, eta teh keur carita ka makhluk. Kuari maka Allah. Instruksi Gusti Allah teh teng ku urang dilaksanakeun. Cegahan-cegahanna dijauhan. Tetep bae hese menempuh ilmu marifat madalain ku syariat. Menempuh marifat mah tetep bae hakikat mah kudu ku thariqat bae. Syariat mah ngan sakadar hiasan hungkul tah mah. Tetep bae kudu ngaleungitkeun syariat, lamun bacikane make syariat mah moal bisa datang ka hakikat, sakebelna datang ka paeh di syariat bae. Ya kudu ninggalkeun syariat, ngan ninggalkeun lain berarti teu salat, lain berarti teu wudu, lain berarti teu tahajud. Perasaan eta kudu kumaha tuh? Kieu nu mentak cak di dieu mazjul awsaf bil awsaf. Makrifat eta nu lir teu beda jeung inuman, datang ka hakikatna. Eta teh campurna sifat ku sifat kitu pagawean jeung pagawean ngaran jeung ngaran cahaya jeung cahaya terus tepi ka akhir eta teh hese tapi lamun urang boga guru mah moal mulai urang tek beat ya oke. Siap urang teh rek suluk mangga berangkat ibadah zikir ngaranna naik teng berbagai latifah. Wari maka zikir, maka tafakur. Dan wari maka muraqabah. Panjanglah keur carita muraqabah mah. Ieu mah keur carita hiji bae ngamuraqabahan Kangjeng Nabi. Wabi Ahmad bi Muhammadin wabi Ahmad tak kadituna.
Eta keur carita kitu bae. Urang teh kuari mah datang ka muraqabah Kangjeng Nabi Muhammad. Malaikat heula wilayah saebul malaikat terus kuari mah kitu ka Kangjeng Nabi bae heula. Kangjeng Nabi. Teu bisa langsung ka Kangjeng Nabi. Teu bisa ka guru urang heula. Guru urang teh di muraqabahan ku urang tengah peuting teh. Guru urang teh di muraqabahan akhlak guru urang ka guru bae heula. Engke katurutan. Lamun urang ngalawudu teh mah guru urang ngalawuduna kieu. Urang mun salat teh mah guru urang salat teh tingkahna kieu. Ka guru bae heula. Mentak ieu ku Muhammadiyah mah ditolak ge takos kitu teh pajar murtad. Muhammadiyah mah jeung Persis teh kos lain urang teh ka Allah ngandek niru langsung ka Kangjeng Nabi. Di muraqabahan lantaran teu kazamanan Kangjeng Nabi nu kazamanan guru geus guru urang. Berpakaianana salatna wuduna tengah peutingna dan lain sebagainya. Ningkat beureun komo guruna. Naik deui komo guruna datang ka Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir teh komo guruna durung komo guruna datanglah ka Sina Husain ka Sina Ali. Keur da kakarak datang ka Kangjeng Nabi. Di bujeng enggalna bae mah. Proses sampai datang ka sabaraha taun teh. Di bujeng enggalna tek bae mun dieu Kangjeng Nabi kumahanya. Mun papah Kangjeng Nabi ku urang teh niru ka Kangjeng Nabi. Mentak nu bodoh mau moal bisa jadi wali. Moal sekolah ieu kuliah lah sanyana teh di IKIP moal bisa di UIN atuh. UIN teh naon tak kuari mah? Rohim atuh nyawon UIN aja. Itu di ITB dan moal bisa lantaran ngamuraqabahan. Bab muraqabah, pat ieu jadi wali teh kudu muraqabah. Urang lempang bayangkeun urang teh Kangjeng Nabi. Lain urang aku Kangjeng Nabi, urang teh berhati Kangjeng Nabi. Pak engkena kadituna teh kadituna wali Allah teh aya nu berhati Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi, aya nu berhati Kangjeng Nabi Musa alaihi, aya nu berhati Kangjeng Nabi Muhammad alaihi. Nah eta mah kumaha karakter masing-masing. Ngan kabeh ge ngamuraqabahan Kangjeng Nabi heula. Jadi ke mun mak kepakean mun kaca Kangjeng Nabi mau ngaca teh sok maca doa Allahumma hasin khalqi fa hasin khuluqi. Geus urang teh ngabayangkeun Kangjeng mun ngaca teh jeung tilok kebel Kangjeng Nabi mun ngaca, tilok aya sajam ngaca. Ya Ustad Ondo kali masuk ngaca. Mun dahar ngabayangkeun Kangjeng Nabi mah ngabayangkeun urang teh asa jadi Kangjeng Nabi. Lain ngaku asa mun urang Kangjeng Nabi kumaha. Ieu hasil muraqabah heula deui hasil muraqabah. Mun urang jadi Kangjeng Nabi teh kudu kumaha ieu? Kudu kieu berarti. Kangjeng Nabi sih ngaraqabah henteu nya. Terus Kangjeng Nabi teh terus per detik per menit. Kulemna kumaha Kangjeng, papahna kumaha Kangjeng. Terus ka wudu-wuduna mun wudu Kangjeng Nabi kumaha dina hadis teh we ti guru. Terus mun wudu kumaha mun terus tah lamun urang tengah peuting kretek sieun Kangjeng Nabi mah jatara sieun. Kangjeng Nabi mah tara sieun Abdul Qadir ge di leuweung 3 tahun. Teu kasih ku aing jadi sieun pan aing teh ieu teh nuturkeun anjeunna kok bake aya sieun sagala. Bayangkeun bahwa urang teh Abdul Qadir mun kitu teh moal sieun kayak. Moal sieun. Urang isuk ge urang ganti aing ngaran Abdul Qadir lah. Eta kos kitu teh. Bayangkeun eta teh muraqabah encan datang teh. Encan ngan ngabayang-bayang heula engke ge bakal aya giat sorangan. Tengah peuting Kangjeng Nabi mah tahajud wae gitu. Allah, urang teh ngabayangkeun nabi lain ngaku. Kieu Kangjeng Nabi teh ai peuting teh tahajud. Allahu akbar. Allah giat ke urang teh. Terus saya nuturkeun Kangjeng Nabi. Eta moal bisa kitu mun teu ti guru heula. Guru urang heula nu dibayangkeun guruna deui, komo guruna deui. Teng datanglah ka Kangjeng Nabi. Engke mah Kangjeng Nabi ge leupas. Tak jak Kangjeng Nabi mah makhluk. Ika kholik we ka Gusti Allah. Ngan eta teh moal bisa langsung kitu mun teu di muraqabahan heula. Teng. Mantap kudu boga guru. Nek niru saha? Eta lamun cumplang-campling teh mun cumplang-campling make kamera nu ditiruna saha? Niru saha heula nya da ieu keur sulukna teh andek kukumahaan heula. Kudu aya nu ditiru teh keur tingkah kumaha nya teh niru saha. Muraqabah teh pan gitu muraqabah. Teng
mulai di murokobahan teh ku urang guru urang berarti urang bertingkah guru nu mantak baheula mah guru make kopiahna miring muridna miring kabeh. Miring kabeh. Geus kanyahoan lamun lamun ziarah teh ka kiai anu sia murid anunya. Muhun cenah. Di mana nyawana? Kopiah sia miring. Ya, bari ke kanyahoan sih. Kanyahoan sia murid anunya. Kanyahoan gimana gitu? Di dieuna sia tah. Aya tim suksesan. Ya itu kanyahoan biasa aja. Kita tiga itu aya tim suksesan tadi dia lagi mereka non gara-gara non di dia. Kita tempel kita. Nah, non. Ulah sok bohong ya. Saya tak gitu kanyahoan we. Nah iyalah ikir cerita ilmu hakikat. Moal bisa datang heula ke hakikat kecuali orang niru ahlina heula. Jadi kudu niru ahlina. Nah dengan kata lain mumorokobahan heula. Jadi lamun teu akur jeung guru angel keneh. Guruna ge geus bisa nganilai budak teh akur jeung aing cak guruna angel keneh ka jeung hukum. Ieu akur ieu jeung aing. Nah, mulai deureuh sebab eta zahir teh adalah kaca batin. Selalu kitu di tarekoh mah, selalu kitu bae kajian kuku mah ge. Terus naik ka guruna deui ka guruna deui ka guruna bisa ngaleuwihan guru teh kajahoan ku guruna. Murid ngaleuwihan guru kajahoan ke bakalna. Kanyahoan tak si guru mah lantaran geus mengkristal batinna teh bersih. Jadi naik turunna batur teh kajahoan teng 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 teu ka udag ku aing si eta bakal kanyahoan tak ku guruna sorangan ge. Terus merokok tak iya urang ngamurokobahan Kangjeng Nabi beheulanan mun keur dahar Kangjeng Nabi make mun engke isin sorangan. Ih urang isin ieu leuwih ti Kangjeng Nabi ngaleuwihan ti Kangjeng Nabi teh artina leuwih-leuwihinana jak Kangjeng Nabi mah teu kieu. Engke ge urang lamun keur sare di kasur ge hayang ngolosot ka handap. Atau ka pamajikan ngolosot heula. Atuh tangan ke kadituna jak Kangjeng Nabi mah nyandung. Nah, kalau dia ya cak pamajikan bari turutan teh mah. Ngamurokobahan Kangjeng Nabi teh kos gitu. Keur dina kasur ge keur dina kasur urang inget ka Kangjeng Nabi pan. Urang inget Kangjeng Nabi mah teu kudu diuk bae, teu kudu di masjid bae, di luhur kasur ge bari kieu bae. Hate tamat. Kangjeng Nabi mun sada teh kieu, jadi teh Kangjeng Nabi mah tara di kasur. Pernah aya nu mawakeun kasur ge pake calik we ku Kangjeng Nabi teh aya dikatamukeun. Aja aing mah ieu kos kieu pan di kasur bae. Tak mulai isi kolosot ka handap bae urutan Kangjeng Nabi. Mulai teh kreup Kangjeng Nabi tara lila kulemna, tara lila sarena. Teh kurang minta ka Gusti udangkeun bae atuh teh jeung hiji teh udang tek. Kangjeng Nabi moal aya kieu teh langsung we sok siram wudu sok mandi sok langsung tahajud nurutan. Ieu teh Kangjeng Nabi mah sok salat. Aju Kangjeng Nabi sok datang ka subuh kala salatna. Ngagoler heula sakedeung aju subuh. Menang 3 poe bae urang ka rumah sakit. Kitu ieu keur carita lalakon ibadah teu samarangan. Lain ngadekluk bae di kuburan kan datangna memonon. Memonon atuh. Waalaikumsalam. Enak ieu kiai bente cai cenah kunaon? Anak kula ibadah bae di mana ibadahna di kuburan mah di kuburan Abah Kiai cenah kuari nyap kumaha aing ngajampeanana sanunita tuh di kuburan bae cenah hayang ibadah nu mantep jasa di kuburan bae teu ditah di kuburan ibadah mah di masjid di mushola di imah teu ditah di kuburan ka kuburan mah sakedeung bae hadiah nyambungkeun diri bahwa urang teh resep geus sakitu teu kudu ngadakluk bae di kuburan. Eta cerita dina hayang keris, paingan atuh. Aya hayang keris maka ditu bae tah kapangodokan nyieun habak atuh. Nang neng hayang eluk sabaraha bisa di dinya. Eta salah bae salah. Jadi lain kitu. Ibadah mah di jero kamar ge sorangan, bari ngedeng we kieu, bari tafakur, nafakuran guru. Sok ngamurokobahan guru, naonna bae hayu kurang engke ge asup ka jero hate. Engke urang niru. Kan orang mah kuari jadi ustad teh niru bupati pan. Tuh nyana ta kajian kuku mah. Baju nu ditiru baju bupati, calana nu ditiru calana bupati. Haji Pudoli nginjen kenong nate sagede kieu. Injem jagana teh jang supaya batur saririeuneun pan tolol eta kos gitu. Je nanaon. Jadi berarti ustad atau kiai berarti bupati, berarti ngamurokobahan bupati tanya. Kajen kuku mah ge.
Kamari tah Habib nu mantak make iket eta ngamurokobahan dalangnya na. Eta kumaha di murokobahanna beguyana. Engke je bakal nyurup eta budak nu mantak make lepis. Haju lepisna merecet, haju lepisna jasa merecet barolong maning hese. Mongona teh ketaknya saya we ka dieu make lepis ieu geus teu bisa diadukeun nih. Teu bisa diadukeun. Haju putih deh jelemana. Nyingsat bujal mah kadeuleu. Masyaallah, masyaallah. Cekula teh inget ke Habib Rozak, mun aya Habib Rozak jadi oomean ya. Eta datang ka eta teh nyana teh niru saha pasti anu ditiru. Muraqabah kan berarti tak ikir pada urangna bae ibadah teh teu sambarangan muraqabah teh heula kos kitu. Muraqabah teh nginyen-nginyen ngintip-ngintip aya 20 engke nu dimuraqabahan ku urang teh. Nah engke salah sahijina ieu muraqabah teh malaikat, Ka'bah, Baitullah, kabeh bae terus. Ieu di antara Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu keur carita endeuh ngamuraqabahan Kangjeng teh moal bisa langsung ka guru heula. Muraqabahan buat niru urang teh ka guru, niru pun engke jadi badal. Niru teh ka Kangjeng Nabi. Tak engke geus ciples Kangjeng Nabi, beleke Kangjeng Nabi. Geus hampang jasa ka ditu na. Geus jadi badal engke bakalna. Otomatis tetep gitu. Nah ieu keur carita datang ke hakikat hakikatus syarab khamrul mahabbah ieu teh mazjul ausab bil ausab di dieu nama nyampurkeun sifat urang jeung sifat Gusti ngan make muraqabah heula moal bisa langsung kos kitu kecuali ngamuraqabahan nu sesuai aturanana dina ilmu thariqah. Kitu kene pagawean-pagawean eta lamun dek dihiji-hiji mah kieu Kanjeng Nabi Gusti Allah teh ngabogaan sifat Rahman, ngabogaan sifat Rahim. Eta teh ku urang teh dituturkeun Rahman Allah jeung Rahim Allah sehingga ngahiji di jero diri urang. Jadi urang teh kuari mah kacampuran ngahiji sifat Rahman jeung sifat Rahim di diri urang. Jadi wali. Geus kitu teh. Kitu kele af'al, kitu kele kitu asma. Asma Allah, walil asma, walillahil asmaul husna. Nah, eta teh sifat-sifat Allah hiji-hijina teh kurang ditiru-tiru sehingga ngahiji jeung urang. Nah, ieulah nyampurkeun asma kana asma, anwar kana anwar teh zat teh. Terus kabelah dituna panjang kene ieu caritaan teh bahkan di hiji-hiji dina uraian Ibnu Masyid maksudna anwar teh zat di zat maknana nama al-ghaibah. Sirna. Urang teh geus berat ka Allah pan urang bergeser kuari mahabbahna 1% naik ka 2 lantaran di muraqabah naik ka 3 naik ka 4 naik ka 5 naik ka 50% geus setengah tah cinta urang ka Allah jeung di luar Allah geus 50 berarti setengah naikeun ku urang tek nah asal geus 60% we geus aya leng-lengan sirna gaibah teh samar geus geus akur jeung manusia biasa. Nah, kuari naik deui geus al-ghaibatu fillah, sirna di jero Allah. Maksudna geus amasiwahu pohoan kasalian Allah. Naik 70, naik geus teu bisa ditanya. Urang geus jeung Allah bae. Persentasena teh geus gedean ka Allah sakumaha tadi mata hate teh dedeleuanna geus ka alam nu itu. Mata ieuna geus dipareuman teu dedeleuan ka dunya sakumaha tadi. Ieu teh duit lamun ku urang diusahakeun cek pikiran urang jeung cek mata urang bakal untung. Tapi make mata hate maning disedekakeun bae didepositokeun lieu di akhirat bae tah. Tah eta mah pagaweanna mata batin nu kos kitu mah. Lamun diusahakeun make mata ieu, make pikiran nu kuari. Tapi lamun disodakohkeun bae ye ka kiai ye, disodakohkeun ka fakir miskin ye, disodakohkeun ka masjid ye. Tah eta teh lain bergeser haju eueuh ngan eta teh digeserkeun didepositokeun jang akhirat nu ngeuneuleuna mata batin. Nu urang-urang kene bakal kapanggih mun diusahakeun mah kapanggihna di dunia, lamun dikaditukeun mah kapanggihna engke sabada maot. Katinggal kitu bae ngageserna kumaha? Tek bae, cek diri urang. Ayo aing awak resepan ka mana? Ayo coba. Coba cek. Boga duit bari 100.000 1 juta. Gedean ka mana ye? 1 juta. Ayo. Lamun ka masjid berarti ieu sia luar biasa cintana ka Allah. Lamun haju dibelikeun ka neko-neko. Atawa dibelikeun ka naon kitu ngaranna baju atau dibelikeun ka kutang BH. Berarti beratan ka dunia. Akhirat, dunia, akhirat. Bagi 2 bae lah. Geus itu bagus.
100.000 ke masjid 900 jang nyana bagi dua tak lain sih. Masih kena jauh kena orang mata hati teh pareung. Mata hati teh pareung cuman lamun gitu urang ngadenge eta Kangjeng Nabi Khidir. Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam emang kumapan awakna pan dijual awakna dijual. Mimiti aya jelema menta wallahi abdi mah ieu make wallahi tanya masa ngadenge wallahi duit mah aya dibikeun kabeh. Isukna nyana ka pasar deui jakulipan kulimanggul Kangjeng Nabi Khidir teh eta hiji mangsa. Kemudian aya deui tukang barang main wallahi abdi can dahar. Eueuh deui duit mah aya ge baju. Wallahi gitu deui nanaon tinggal make nutupan aurat doang. Kula bae jual cakan aing. Kula bae jual duit teh pake ku anjeun abidkeun. Teh pan pohara jasa mata hatena teh caang jasa. Sehingga eueuh anu dek dibikeun dirina dibikeun jual dijual. Emang abid kula teh jadi enggak abidkeun sorangan. Dijual pan Kangjeng Nabi Khidir teh duitna dibikeun jadi abid. Kangjeng Nabi Khidir teh jadi abid seseorang said padahal papas lua palsu. Kanyahoan palsu teh geus kebal. Kanyahoan palsu teh sayyidna teh sayyidah deuk ka Mekah. Cak sayyidna teh, "Hei abid, dieu saya kan keur ngabangun imah. Saya bangunanana bentukna kieu, gedena kieu nya selesaikan ke kula. Geus datang ka dieu. Ye, selesai. Mohon cek manehanana. Berangkat si sayyidna menunaikan ibadah haji. Sampai 2 poe pan ku Kangjeng Nabi Khidir, cak Kangjeng Nabi Khidir teh lila lah kitu mah dijiead bae. Ngadoa ka Gusti, jadikeun bae sesuai jeung kahayangna ditepak doang tanah beuh jadi. Jadi tak bangunan sesuai jeung kahayang sayyidna. Geus ya Kangjeng Nabi Khidir mah ibadah bae geus. Ngan kabeneran si sayyidna aya nu tinggaleun. Menang 2 poe di perjalanan aya nu tinggaleun, balik deui, barang balik deui ieu bangunan sakumaha kahayang kok jadi menang saha. Bebeja lantaran atuh teu daekeun bebeja teu ditanya-tanya teu daekeun bebeja ke Abdul non kitu Kangjeng Nabi Khidir ngan kabelah diana disumpah wallahi aing mah hayang nyaho ieu teh sia apa lain nuhun kula ceurik langsung sayyidna kek bisa kieu kumaha langsung kula ngadoa bae ka Gusti atuh begitu ngadoa bae ka Gusti langsung nya dia menang ilham meureun anta teh Khidir naap atuh dipeluk deui tanggeus dipeluk kacang carita namanya teh hayang guguru bae atuh guguru teh si Said teh guguru ka si Abdul Qadir jadi wali deui babari teh jadi wali itu babari ai guruna wali mah teh jarang di wali ai guguruna ka Ismet mah tuh moal bisa kajen kumaha ge tah ieu teh deuk nyaritakeun masalah ilmu hakikat. Geus kudu muraqabah heula hayang datang ka makrifat urang hayang nyaho ka hakikat makrifat nulir teu beda jeung inuman tidak pada lengnyirnakeun kudu campurna ausop bil ausop afal bil afal asma bil asma hiji-hijianana sakumaha tari asma Allah teh geus aya di diri urang sifat Allah aya di diri urang afal Allah aya di diri urang sehingga urang sirna teng teu boga rasa urang aya nu aya mah jangan Allah geus urang teh khariqun lil adat berarti nyana teh ieu al ghaiba fillah amma siwahu wallahu a'lam.